Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seserah Rabbana zalamna anfusana wa ilam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bin khusus kanggo nuju teu darama Sohib Simkuring Bapak Eman RW oge jamaah anu nuju teu darama, sumaga aminkeun. Allahumma rabbana si
maulid atau nabi anu ayah di bumina anu nuju di papancenan kirang sehat mugia tu Gusti sing disehatkeun mugia panyawana sing janten wasilah dihampura dosa-dosana ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaya penata acara ngatur waktos MC legendaris Anggen tiap acara teh benar wae wengi ayeuna alhamdulillah mudah-mudahan mantena sing dipati-pati berkah ilmu Gusti Allah. Amin ya Allah. Ibu Ketua Al Hidayah indung urang sararea Ibu Ustadzah Hijah Suarsa saribit sareng reng-rengan pengurus Al Hidayah nusok abring-abringan mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembur kahalangan ku panas tetap selfie we di kebun. Alhamdulillah. Mohon salajengna Ibu Lurah, Ibu RW, Ibu RT, Bapak RW, Bapak RT, para ajengan guru-guru simkuring, alhamdulillah tos karumpul. Tapi Amir masih kena disehatkan. Kurang doakan sing panjang yuswa. Amin. Bakal kehilangan besar panguruyan lamun ditinggalkan ku para ajengan jeung kiai. Betul? Betul. Pak Amir maut, Wing maut, Ustaz Joy maut, Ustaz Deman maut, Ustaz Johan maut, ece hidup kabeh. Pangkat ece maut rek usaha di sholatanana. Kabayang dengan rambang memberen cicati palit-palitkeun kabeh. Ngantak ka kiai jeung ajengan teh kedahnya nyaang. Gusti nasib di pamuruyan eta angka juga. Mudah-mudahan para ajengan sing dipaparinan istiqomah. Amin. Ilmuna barokah. Amin. Jamaahna barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teruntuk para jamaahku yang tercinta, yang cantik-cantik, yang sudah wangi, sudah dilipat, sudah pakai kacamata. Dalam liwat karatu bibirna rada urahai, bibirna urahai, koneng beureut dihingga dina pipi, pipa jeung naon anu beureut blast on, cek ustazah penting lain blow on, blast on. Nih, aing lamun ngaji di ibu-ibu teh, dia ini timah teh batu. Noron deui we kamari wong tadi tapi geus di mana nempot zaman cageut teh kabubaran sebab naon jamaah ibu-ibu di pamuruyan luar biasa malah sawarehna biasa di luar biasa di luar malah pernah aya nostingkeun muludan dina lawang jadel cing ciri mudah-mudahan kanggo jamaah sadaya nu tos kalengkahkeun dua sampean baris ngepat dua panangan dijud ku hiji paniatan bismillahi tawakkaltu alallahi la wala illa il aliyil bismillahi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul panjawabna sing sehat ya Allah kahoyongna ijabah ya Allah tur mudah-mudahan barokah ya Allah ya Rabbal
Mudah disanggakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Tasyakur ti urang sadayana jamaah maulid ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Ngalangkungan izin di Gusti Allah, alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di haplah dina raraga tolatul dina raraga memeriahkan maulid dan maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kece ayeuna hati senang tuh. Senang. Berarti kayak gelas orang mengenai gede. Amin. Bangga senang. Amin. Bongi menang 1 juta. Alhamdulillah. Kayak orang gelas orang ridho. Orang tambahkan yang orang-orang Palestina. Siap? Siap. Bongi acisna atau tika kadeskeun. Awas bedes ulah kali jeung paranti beli uyah. Ieu mah duit Palestina. Langsung penting diklik. Palestina 1 juta. Ti jamaah hari itu bijil eta foto butuh cak langsung. Mudah-mudahan jamaah sadaya mudah-mudahan jamaah sadaya mesingkaangkeun janten hamba Gusti Allah nu taat ka Gusti Allah. Amin. Dijantenkeun hamba Gusti Allah nu dipikayaah ku Gusti Allah. Nu bakal dilungsuran magfirah ku Gusti Allah. Amin. Seueur dosa? Seueur. Itu. Terus? Ih, kemudian ieu tah tukang lambengkeun ateut. Laras teh cen. Da eta batur buka koneng teu ngomong bibir urang geus asa jeblek. Eta bakat awewe. Betul? Betul. Batur mau ke baju teu teu diomongkeun atuh atuh huntu jadi. Eta bakat awewe betul? Iya, ngatak cen. Di mana engke ka alam barja ka kuburan nu pertama rusak. Kedua barang itu dia kece sakit-sakitan kema bintu lalu tergantung lo bang ngomongin batur melendungnya gede nanti kayak mentopangi beda akhirat arah masar ayah jamaah uwi nah habibietan siga bola background gitu bahaya sangat pengen ngantak kurang hayang salamet mah menta di hampuran sasarangan siap iya kunci tina muludan kunci tina maulud nabi innama bu'istu liutamima makarimal sadeti kumaha carana emutan kurang hati urang, lisan urang, panangan urang, ulah nganyirikeun batur. Ustaz panangan teh kumaha maksudna? Nyabok lain. Naon atuh? Nyindiran batur lewat status ke dosa. Betul? Zaman ayeuna, jangan jadikan handphone menjadi ladang neraka buatmu. Sodak sohot di posting, tetangga muncul di foto di posting karena status. Salaki kering, mana ketemu pakai baju beres di kerok, di foto di tukang jepret. Doakeun caroge abdi muntaber. Nyaho kabeh dosa kesalahan ieu. Ulah sembarangan posting. Posting yang baik, Pak. Baik. Kata-katanya buat doa seluruh tetangga kaum muslimin tong yen hal anu bermanfaat rugal ingat urang teh bakal mah wa anal mautu haqqun ari mah teh hak nu bakal dibikeun ku Gusti sesa umur dipake ibadah tetep mah sesa umur dipakai maksiat oke bakal mah tinggal pilih urang apakah sisa hidup kita dipakai untuk ibadah atau dipakai untuk
dan bahagia, tetap ece bakal maut. Ece nyiksa pikiran jeung hate, sedih malulu nggak boleh, mewek we. Bisa curhat bae, maut mah. Alangkah sedih lamun jelema unggal poe ngisi hate aku sedih, padahal manehna teh bakal mah. Kunci dina maulid Nabi adalah bahagia. Anda didoakan musim kuring jamaah pamuluyan jeung khusus Angga Yuda Paris dan sekitarnya sabadana maulid Nabi ulah pernah aya nu bahagia, harus wajib bahagia. Dahar jeung uyah bahagia, dahar jeung daging sapi bahagia. Jamaah rahimakumullah. Sholawat kali salamna mugia dicurah limpahkeun kanggo panutan alam, junjunan urang sadayana, nabiyana wa habibana baginda Rasulullah. Mudah-mudahan urang sing dicatet gara-gara maulid, gara-gara maulud jadi umat anu mahabbah ka Rasul. Amin. Pangrugi-rugina jama bila mana ini maulid, ini maulud, tapi dina hatena aya rereget benci ka sasamana, cilaka ngata sok aya jalma anu dawam zikir, dawam ngaji, tapi hirupna susah. Kenapa? Karena beliau walaupun seperti dekat dengan Tuhannya, seperti dekat dengan nabinya, hatena pinuh ku bilatung anu nyebarkeun kebencian kepada sesama. Urang mah entong biarkan orang lain, yang penting kita hidup bahagia. Saya tidak pernah benci dengan orang lain, saya tidak pernah memikirkan keburukan orang lain, kesibukan orang, kekurangan orang, kelebihan orang, ulah dipikir. Sehingga cekal Imam Bukhari, pangrugi-rugina jalma bila mana eta jalma sadar bahwa batur loba kakurangan, ngan eta jalma teu sadar bahwa manehna loba kakurangan pisan. Leres sadar, wis anu monyet tempo bla 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 teu ngeunteun. Aing ngeunteun saliwat teh cuma terang-terang ngeueuh geuning urang ngomongkeun PC ka batur, aya urang irung urang ge mancung ka cenah. Urang ngomongkeun ka batur, "Wes anu mending kitu." Ini urang ge ciga buntelan kitu. Loba ngeuteung supaya urang sadar karena diri urang sok. Bila mana hidup terus temikirkeun kakurangan batur, temikirkeun kelebihan batur, temikirkeun harta batur, temikirkeun penyakit batur, temikirkeun kemajuan batur, dia akan bahagia. Kuncina hiji we, papagi muslim jeung muslim ucapkeun salam, saling mendoakan, selesai. Bahagia geus teu jalma kitu. Ngantak urang ngayakeun muludan, terus-terusan muludan supaya hade urang teh bersih tina rereget iri jeung dengki. Itu ya disebut indahnya kebersamaan. Aja mungkin jamaah Angga Yuda 90% hafal dengan saya. Hafal deh? Nama Winsa? Hah? Nami Winsa? Bapak Winsa? Cenah dia apa? Ayo apa namanya? Untuk mencapai satu titik, saya diberikan oleh guru yang betul-betul sudah diakui keilmuan. Abi boga guru menunjukkan jalan, bayar toma, bisnis jalan, usaha jalan, terus maju, menang duit ya deui. Kadang geus menang duit eleh di penyakit. Sok aya golongan jalma menang duit 1 juta penyakit beak 2 juta.
deui menang duit katipu ku batur, aya deui ongkoh menang rezeki dipaling ku bangsa. Abdi baneto diwatosan pun guru jang mane jung balik lembur amalkeun tilu pagawe. Hiji nyepen mane abus selaka kamar bersihan hati. Sapanjang hati maneh masih boga dendam ka jelema anu pernah nganyerikeun maneh, tong waka nyebarkeun ilmu, tong waka sholawatan ka Nabi, tong waka muji-muji ka Gusti Allah, sebab anjeun bakal dicap jadi jelema munafik. Bersihanlah beres dirinya anjeun loba zikirkeun bismillahirrahmanirrahim 1.6.480. Alhamdulillah tilu tamat. Terus amalkeun ku anjeun sholawat Nabi 4.444. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beres ngamalkeun eta keluar, masya Allah kuncina hiji dimana panggil jeung musuh hati urang bersih bae da eta musuh jadi raeun lila-kalilaan jadi mikir ieu jelema di musuhan oge teu deukeun ngamusuhan balik ka aing diomongkeun ge teu deukeun ngomongkeun balik. Lamun eta musuh urang masih kada diberi hidayah ku Gusti Allah, maka bakal dielingkeun samemeh musuh urang maot. Dan kita berdoa seperti itu, ya Allah, semoga orang yang benci dengan saya Allah berikan hidayah sebelum dia meninggal. Tapi pangcilaka-cilakana jalma bila mana memeh maut teu dibere hidayah. Digakeun rek maut teh ngomongkeun batur kan cilaka. Beres ngamalkeun sholawat, zikir bismillah, di ijajahan dari zikir Fatihah 1000 tiap wengi Jumat, zikir ayat kursi 1000 tiap wengi Jumat. Tujuan naon nggak bersihkan hati betul, ulah benci. Alhamdulillah Allah limpahkan segala kemudahan, Allah limpahkan segala jalan. Batur ketika anehnya uing mah jarang ri ngaji muludan beurang penting sora wengi tadi seep isuk ngagelewek aya andai seep ke wengi aya andai anugerah ti Gusti sasi ayeuna 40 genep jadwal anu tos dipidang mah duit ka dinten ieu sadayana 52 jadwal tinggal genep jadwal deui tapi sehat kene alhamdulillah cek saneat wajib bakati pasti awak pasti kena uing ka bumi beres sholat tahajud atau beres sholat duha ngadoa ka Gusti Allah sehat alhamdulillah. Ternyata kuncinya apa? Ridho kepada Gusti wabil qadari dan mungkin ke jamaah wabil qadari khair wa syarri minallahi ta'ala. Kudu ngayakinkeun wahai jamaah bahwa katangtuan goreng alus lain albukah manusia minallahi ta'ala sadayana eta aturan di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun ece nunamina ceis diomongkeun kudu ngaranna Cek Isah lain salah Cek Isahna tapi Cek Isah diutus ku Gusti Allah jangurangan dosa ceis. Paham tuh? Lamun ece diomongkeun batur lain salah batur nu ngomongkeun ngan diutus ku Gusti Allah eta batur teh jangorangan dosa ece. Dasar parente ya geus dikurangan dosa diomongkeun ku anteun supaya dosa ka balik deui balas diomongkeun deui balik deui dosa. Ngantak bila mana ece aya bersih dosa
Kemarin Saul Habib Jindan ngobrol, Ustaz, kalau antum ingin bersih dari dosa, antum setelah ceramah, antum marahin jamaah, nanti antum pulang tiap tempat ceramah, pasti dosa antum berkurang. Kenapa? Saya Habib, sebab antum pasti ada yang suka 80%, yang 20% teh suka. Tak 20% teh sengaja dikirimkan oleh Gusti Allah, jangan nyopot dosa kiai. Ngantok sok kaya, bila mana balik ngaji sok ngomongkan kiai lah. Punten nih mah, punten penyindiran deh. Der teh bagian kiai anu deh, bagian kiainya mah tengarti mana lila deh. Cangkel karena bujur. Aya begitu. Tersadar panyokotan dosa kiai. Betul. Kiai keur ngaji, amin, dosa. Uiman teh nyebutkeun ngaran, kapayuna, sagedeung teuing diomongkeun. Ustaz, Pak Kiai, jamaah bertangkir, sagedeung teuing Kiai, diomongkeun kan bae. Lila teuing diomongkeun. Ngaji lila nih cangkel bujur ge. Ngajina letoy, cici diomongkeun kiai teh ngajikakeun muntaber. Galak teuing, bi kiai teh ciga engang eta. Serba salah kan? Tapi kiai ge tong ambek diomongkeun jamaah, sebab kudu meyakini Allah akan kirimkan 80% jamaah yang suka dan 20% untuk mengambil dosa kiai. Ngata abi amin umurnya itu 70 tahun. Bayangkan dosa das beatah jamaah. Dalamun aya cap dina tarangna kanyahoan dina jamaah ieu, we nu geus ngomongkeun si anu papanggih jeung api. Beh aing heran dina tarang aya catatan dosa. Hati-hati ya, orang mah sadarnya ngomong ke guru, padahal cek ngaji, unggal poe, isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, penting ngaji, dosa kan jadi guru, doraka saumur-umur, mual barokah itu. Aika uing mah doraka ge kenanya dorakanya uing mah Papuan Nun mah rudak. Harus kan pun bojo seneng Pak sahurna si anu kieu alhamdulillah geus ilang kadongkeun aku. Alhamdulillah. Tapi tolong kepada guru-guru yang sudah tua hargai, jangan sakiti hati mereka. Allah benci dengan murid yang menyakiti hati mereka. Pirang bara arudunan tiap bulan mayar. Inget ya, urang ngecek ewang yuk, urang ka Imah Abi Amir andeulkeun, da geus jadi guru urang teh sabaraha puluh tahun. Pirang bara saya teh gitu. Amang aya gitu. Guru teh rokona naon? Oh Surya Pro, urang sabungkus, jamaah yang 30 bungkus, mewek abong kita, mewek naon atoh berapa? Pirang bara, mere duit henteu, atuh lagi ngomong. Paham? Jamaah bahagia. Isi maulid dengan bahagia. Ya. Apa arti dari maulid? Dan paling resep ngaji jeung ibu-ibu mah resep. Hari ngaji mah rame teh kamari ge. Diterangkeun maulid geus. Ya. Atos Pak. Maulid teh naon? Pantes ngaji teh. Ngantep pantes. Ngaji minang doraka terus. Da inti tina ngaji teh kita inget. Terus teh naon maulid tadi? Memperingati hari lahir. Osok puasa Senin aja. Simkuring naruh semangat kene ngahadiran mulu dan semangat kene puasa Senin. Jujur.
Semangat kene puasa Senin, semangat kene hadiran muludan. Berarti tiap Senin puasa. Tidak bener kan hararatang lawan dua kan? Maulid Nabi adalah bentuk masdar dari mimpi pieu walada anu nerangkeun bahwa maulid teh memperingati hari sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sadena sallallahu alaihi jadi beda gue iya juga itu juga musuhan gue ikut bingung yang menurutkan lu iya beda gitu ya Allah yang kali mengenai dan inti nama udah cinta karo bineka tunggal ika berbeda-beda tapi satu kenal makin berbeda-beda sebab tidak apa betul tidak? Kembali tidak apalagi yang penting calangan betul sih calangan ya leres terus di mana-mana geus hadir di majelis ilmu terus eta jelema calangan ngabohong kulantaran teu apa yang kebatur menang pahala daripada ngejidong di imah betul tidak? Kecuali di imah ge sholawat udah doakeun heula hate teh sing sarehat amin ulah ngomong ke batur geus bosen ngomong ke batur ulah mikiran we batur geus ya paham ya urang kompak jamaah pamuruyan ulah bagi ngomongkeun cak sia mulai papase andi gara-gara ngomongkeun batur bang sintik teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala salawat tibil qulub dan nyihatkeun qol bersih indahnya benar di jalan benar di puncak assalamualaikum waalaikumsalam andon ngorang ke kolot sejauh kene assalamualaikum waalaikumsalam woi esek kemana lebih parah dari itu ngalewat kulantaran kurang resep nyumput dina pisan eta akibat tertekan dina ayat anu gitu ayat betul tidak pasang roke mung sebab benci kabar ih amin tapi jamaah ieu saleh amin anak buah bumi kunen ustazah ka mana wih ulah tika didoakeun kanggo dosa geus bebeja di bengi bade rapat di Al-Karomah ya jadi ece maulid memperingati hari Senin tepatnya malam Senin tanggal bulan Rabiul Awal bertepatan di bulan Masehina April tahun 571 Masehi di kota bertempatan di tentara Abrohah nyerangka anu disebut tentara berkat hendak dibuatkan dalam Al-Quran surah Al-Fil maksud nama supaya mengingatkan waktu baginda Rasul lahir teh keayaan kalau kacau lo diserang Mekah ku tentara
penyerangan tentang Abraha tidak berhasil karena Allah kirimkan manuk anu mawa batu tina rak neraka sehingga cenah sakali mabelkeun batu sakieu tembus bolong karena awak perkara Abraha. Masyaallah dahsyatnya itu ajab di Gusti karena kurang nantang ajab ke Gusti Allah. Alhamdulillah subhanallah. Kaduana urang mah tara nyebutna maulid tara sok nyebutna mulut akur tara coba di RW 11 nih disebutna maulidan atau muludan kamu di RW 5 terus ya jadi akur urang mah kabeh orang Sunda mah resepna kana muludan ngandak kunaon tara tanggal 12 wae urang leres teu lamun muludana kaping 12 berarti maulid ngan urang mah orang Sunda beak mulud ieu we ping 28 Muharram Safar 28 Safar abdi geus aya ngundang muludan ka Karawang hawa dan menyambut maulid Nabi ikana ros kajian jadi kan bulan Safar kene wios dan inamal amalu biniat dan mau maju mandir ada yang naloba berangkat lihat itu nanti di tanggal 28 Safar geus muludan memeh tanggal 12 muludan pas 12 muludan lewat bulan maulid ayah silih muludan kene leres teh hartosna mau maulud atau muludan teh memperingati orang yang dilahirkan. Tah urang mah ayeuna teh memperingati orang yang dilahirkan saha? Kanjeng Nabi Muhammad. Kumaha lamun memperingati hari lahir berarti kudu ngalaksanakeun saum dina poe. Lamun memperingati orang yang dilahirkan membaca sholawat ngata anu sok maca sholawat hantem-hanteman tanpa melihat bulan tanpa melihat tanggal maka di dalam hatinya terus-terusan bermaulud atau terus-terusan ngalaksanakeun mulud kudu bunga ya bulan Safar di masjid ngahaleang di imam ngahaleang mangka dina hati kecil terus-terusan dipinuhan ku maulud cek orang Sunda mah maulud naon maulud memperingati orang yang dilahirkan tapi kulantaran ulang masuk lobaan bari jeung aya sangu aya kue, aya cai, aya susugu, maka disebutna mulud. Ece maca doa ngiriman hadiah ka kolot disebutna tahlil. Lamun ngondang-ngondang tatangga sok aya sangu, aya kue, aya udud, kopi, maka disebut jadi tahlil. Ece sorangan di imah maca sholawat tapi kulantaran ece lobaan di majlis maca sholawat babarengan dicampuran ayat cai jeung susuku maka disebutna sholawatan. Urang maulud memperingati baginda Nabi kulantaran ngahadirkeun jelema loba aya susuku maka disebut mauludun disebutna mulud. Jadi menurutnya yang benar itu maulid atau maulud dua-duanya benar. Kunaon make dua-duanya benar sebab aing mah lain masalah maulid jeung maulud yang penting hati aing cinta ka Kanjeng Nabi. Ti iraha rasa cinta ti aing iman we. Nah, jadi lamun anu nanya ka ece teh bosan muludan cinta itu tidak ada kata bosan. Betul? Salaki yang memajikan tiga kaki yang ini berarti tidak ada kata bosan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Teruskan
bener sih bener. Apa anda? Enggak langsung rem. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai pada akhir masa takkan hilang selamanya sampai pada akhir masa renungkanlah cinta itu tidak akan hilang kepada baginda, betul? Bagus kan? Dan mual ayah ganti sholawat kekewe Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Di uing leutik jeung eceu leutik tika ayeuna uing kolot eceu kolot Ahmad ya Habibi tiba barentok Ahmad ya Habibi leres. Betul tidak? Coba eceu keur parawan pasti pernah buka Tambogor mau ayeuna lain salah ngaranna teh apa Epen barentok ke bobogohan jeung Epen ya Habibi terkawinna jeung Komar ganti jadi Komar ya Habibi. Kasalaki mah aya tungtungna tapi kakanya Rasul tika urang maot tetep Ahmad ya Habibi. Sebab apa? Sebab dimimiti Kanjeng Nabi Adam dijieunkeun. Kanjeng Nabi Adam ngimpi. Nah, awal aya ngimpi teh eta geus. Di mana asalna ngimpi? Ngimpi teh asalna ti Kanjeng Nabi Adam. Pohoan ge ti Kanjeng Nabi Adam. Nyieun dosa awal ge ti Kanjeng Nabi Adam. Eta nu pertama nyieun istighfar ge Kanjeng Nabi urang sok dibaca tadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana maka eta teh istighfar Kanjeng Nabi 40 tahun sujud istighfar hayang dihampura dosa teu pirang dahar fuldi. Catet hiji dosana ngadahar buah fuldi hiji sujudna 40 tahun istighfar kakana dihampura urang dosana baraha istighfarna 90 tahun bari sujud tara istighfarna ge bari ngalamun beres salat pikiran mah kana beas pikiran mah kapasat astagfirullahaladzim astagfirullah panonna teh kosong kadang red kaluhur cak-cak bobogohan ke apa tadi macam ngantak pantes ulah macan bubuh di hampuran ulah adikung adikuna ece boga pangampura dosa di Gusti Allah engke di alam masar bakal kanyahuan mana nun boga dosa gede lanjut beres cenah eta ngimpi bener teh jam sekali lah sopan kumata aja Kanjeng Nabi Adam teh ngimpi ngimpi aya awel keprok cendol lah nonerko tika ngalamun Gusti Allah uningan ka hoyong Nabi Adam dijieunkeun dicopot tina tulang rusukna hiji awewe anu dingaranan Siti lagi gireun Adam beruas weh tulisan wajeng anu aya dina impian ngantak kaburang kali istri atawa kajanda nu can boga salaki ame dikirimkeun salaki anu sarupa jeung kahayang loba bayangkeun bari ngadoa Gusti abdi teh hoyong calon teh irungna mancung jang memperbaiki keturunan bodas
anu loba duitna, anu soleh akhlakna, dibayang-bayang lewat omongan teh adalah doa teh senjata umat muslim. Jadi ulah kieu abdi mah kenging jodoh anu kumaha we datang teh nu baceprot. Betul tidak? Ulah sok sembarangan ngomong. Uing mah bareto da saduang aduh Gusti mun tiasa madongkap opat ke negari geus kabeh. Datang hiji aing geus hiji teh ulah nambahan deui. Hiji we geus. Beres cenah Siti Hawa aya. Tah didinya lolobana kunaon lalaki anggus ka neraka gara-gara awewe. Ulah ditolak jeung Nabi Adam ge dibabekeun tina surga ka dunia teh gara-gara Siti Hawa. Cek Siti Hawa bari ngagalindeng rea nangkil dina pundukna Kanjeng Nabi Adam. Adam hayang itu. Cek Adam teu meunang, Hawa eta teh dilarang ku Gusti Allah. Da cek pamajikan hayang diturutkeun ku Nabi seperti salaki ece we ku ece. Pokona mah hayang kapeser sendah. Eta salakina belaan papanasan, belaan kumaha carana minuman kabutuhan nu jadi paman. Ngantak pantes kodratna lalaki mah usaha, kodratna awewe menta. Ngancing atuh lamun geus menta ulah menta dianteur. Sok cangkeung nganteur bikak mah balanja sendal sapasang diputer. Betul tidak? Eta beda 1000 buncah. Da beda 1000 misah toko. Uyuhan tegep-tegep ka era geus diputer sapasang mangkok di ka toko eta deui. Ieu mah lain ngomongkeun pamajikan awewe. Bojo abdi mah tara kitu. Bohong deh. Itu ngantak lalaki mah loba terjerumus gara-gara ngantak awe mah racun. Tak model lu kita racun. Pandan sokan nyebabkeun silaka lalaki berarti awe teh betul tidak? Terus tapi ulah salah dunia ieu sepi tanpa wanita. Lalaki oke moal meunangkeun surga lamun tanpa wanita sebab surga aya di bawah telapak kaki. Awas gandalieuna surga di bawah telapak kaki Bapa. Da loba bapak-bapak cok pernah robeheun. Jamaah rahimakumullah. Beres Nabi Adam cenah ngalampakeun dosa leutik ngadahar buah huldi dibabekeun ka alam dunia, dipisahkeun Siti Hawa di Mekah, Nabi Adam di India. Gogorowokan ada Hawa tanganna kitu lamun lalaki putus cinta seperti jelema gelo. Kawewe jika terbutuh tinggalkeun ku pamajikanana ngalindu teh dina tangga rambutan. Ngadak ka kaum lalaki ulah sok jando. Lalaki mah jika mau bebereng segala rupa di luar melaksakin mantau ka ieu mah jeung teuing kumis bablang hareupeun pamajikan mah ceuk saha aing ngalaman pan ulah ngomongkeun batu dewek hareup pendalak buah mah bela gagah teuing ge papangi jeung ormas dina proyek teh sieun pas arek ka tepi lawang pantri mah assalamualaikum salam mah cukup masalah ini menikah tah gitu lemah lalaki mah awewe ngantak sing kamunya ka kaum lalaki awewe teh ulah sok muka-muka auran da ieu lalaki mah pan kumaha geus nyaho eta teh dosa ngan aya di lebar ngantak sok jadi nyelakakeun lalaki teh dar ece leuheung lamun buduk nongkrong di jalan make calana pondok ge da moal tertarik eta geus bodas nongkrong make calana buntung teu di depan barang bagus. Ngantak jadi awewe teh disebutna racun kudu dah beres cenah gogorokan hawa adam papangi tina hiji gunung nu disebut Jabal
Jabaromah mun ece berangkat umroh atau haji bakal dihikeun ku Gusti Allah tah ka Jabaromah ditulis uing di batu Jabaromah nanang dan di aya doa ya Allah pamajikan ulah kita leungit boga hiji mun dipanggih jadi Jabaromah Jabal teh gunung rahmat teh kasih gunung kasih didoakeun euy sadayana sing ngalaman ka Jabaromah amin kan aing yakin pertama nu dilakukeun lainnya doa aja si foto pasti selfie cepet kirim langsung ke barayana nuju di Jabaromah betele kudu dipoto ngadoa aing teu ngarti di Ka'bah di foto teu mikir cek Gusti Allah siapa belenggu kumaha atuh carana ibadah beres Nabi Adam jeung Siti Hawa geus kahiji terus deui kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa baranahan meme dijieun teh meme diibarkeun ka alam dunia ngalewatan pantos surga Nabi Adam kaget dina pantos surga aya tulisan Ahmad ditaros wahai ya Jibril saha eta teh cek Gusti Allah ka Jibril saurkeun ka Adam eta teh anak ibu anjeun engke anak turunan anjeun anu di mana nurna jadi bahan pembuatan bumi langit jeung mulai Nabi Adam penasaran Gusti coba tunjukkan model kumaha Nur Muhammad teh disimpen dina pundukna para malaikat sujud ka kanjeng Nabi cek Nabi Adam abdi penasaran hayang ningali eta Nur Muhammad teh kumaha disembah malaikat dipindahkeun kana tarangna sehingga malaikat sujud di hadapan kanjeng Nabi cek kanjeng Nabi Adam penasaran hayang ningali nur nanti model kumaha dipindahkeun kana curugna sehingga cenah pas dipindahkeun kana curug katingali ku kanjeng Nabi Adam eta nyincilak cahaya nur kanjeng Nabi Muhammad sujud para malaikat ngantak tika ayeuna lamun pas maca sahadat ngangkatkeun curug sunnah direret ku soca belah kanan asyhadu alla ilaha illallah tapi ulah dikitu bisi kieureun mata urangna asyhadu alla ilaha itu asyhadu alla ilaha illallah kudu semangat kalau syahadat karena itu rukun sholat beres dirinya oh berarti Nabi urang teh hebat luar biasa Nabi Adam can dijieun Siti Hawa can dijieun dunia can diisian eta Nur Muhammad entos dijieun ku Gusti Allah ngantak urang kudu bagya boga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli sholatan di mana waktu kaping 18 November catat ya Bunda 18 November di
ngayakeun maulud akbar di desa Pamulyan. Insyaallah ayeuna tabu satu rapat koordinasi pembentukan panitia atau sagalupa kin waktosna 18 November ngan duka siang duka wengi acan putus. Nah duka soalnya nutup jalan upami siang masalah maghrib. Terus abi omat ti ayeuna waktu baraka da kamari kesepakatan panitia tiap di masjid umumkeun jamaah tong aya saalit oge nyangreutna hate meunang bese. Sudah teh ngomongkeun naon Ustaz? Teu pan siga lulucon tapi sok jadi piomong. Leres teu? Da teu meunang ilmu mah tara ngomongkeun kiai jeung panitia. Rugi aing mah panitia. Nu ngaji penting mah teu meunang ilmu ganteu. Nu ngaji sakumaha deui ge ilmuna poho deui. Tapi teu meunang enjo mah dapat sabulan 2 bulan jadi piomong. Betul tidak? Ngantek sing bener tolak ilmu ulah jadi tolak sang. Nah, keur ngaji dibagikeun sangu merhatikeun kiai, merhatikeun jomet. Aya gitu aya. Omat mungkin 18 November mah moal dibagi jomet. Asisna terbatas, jamaahna ribuan. Lamun dibelikeun sangu kabeuli kiai teh kadere. Ari aing belakeun kiai sebab saya sesama kiai. Kori juara kabupaten, insyaallah. Kiaina ketua FNI kabupaten, insyaallah. Sebab kemarin kesempatan tadi di Jakarta nyopot kiaina. Tapi kemarin teh seorang kecamatan Desa Kabupaten adalah jangan ngabuburat tah panmulun pilkades mah kalau ada calon kades teh ngadukun kabeh pandai ketua panitia dan loba atuh eta menyang geus belah hiji tipe-tipe kesimpel biar kadu menyang tapi keun wae dan lagi ikhtiar aya nu datang ka guruna ka kiai cek kiai ieu pokona jam 1 mungkin dia imahna jam 7 sampai gitu aja. Ayo lamun nabi kali jadi osok, pan sok minta cai kadek gini. Wah, mungkin ngantak pas beres pilkades pan loba doa-doa goreng batu. Tak mungkin dikumbah lewat doa. Kurang bersyukur ka Gusti. Mudah-mudahan desa Pamulyan ke depan menjadi desa yang barokah, desa yang baldatun thayyibun wa rohun ghafur. Jamaah rahimahullah, bukti rasa itu sesuai perjanjian udah membuatkan rezeki jangan Palestina siap tidak ya mungkin menang nasa merawai di tambahan buku kades ada buku kades ayah apa yang dibikin ke Pak Kades jadi dibunuh-bunuhkan lalu menang kita peratus tambahan 400 jadi 1 juta kadek saudara Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah sadaqana bi hadza